Witinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus kemudian nangiang pajaraking saarwarukma rengkeng manik narawa kawontenan keraton nagara Astina. Iya inggih. Prabu Duryodana ya Prabu Jia Kapitana Dastarata Putra ya Gendari Suta. Oh, iya inggih. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentap pinalipiting sososare nengan nawaratna. Ya. Lemek babut perang medan ing nanda widajebat kasturi lana sinebaran sari-sari. Mawe mahkota bino kasri tinaretes ing sosoca lan mawe sing sarwa busana ingkang ditaretes inten drinukmi urupmu biar kadiakuna remagan kian patih Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman. Oh, iya inggih. Kalayan tekantun ieu kapersantenanana Prabu Duryodana kakasih Jara Sabda. Oh, leres. Tungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azrih ningali pamurna lendra. Gunirahangan dikagerem kadimacan sinterang bayem metukang Brahma Pati. Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun linggihna oge Kang Rayi Jara Sabda alah nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupiah pembagai kalayan nyuwun katampi semah pangabakti mangka penyup anak king anak Prabu kalih nati eta pilih kiranga tata kiranga titik duduga priyoga colonggo kisarang saja bilang ma'alum anu disuhunkeun katilu perkawisna puluh panjenengan anak king anak Prabu ngangkir linggih pun emang dina waktu sadayana tansah diajeng-ajeng aya naon mangga antos paman Kang Rayi Jara Sabda anu neme di istrenan jadi senopati kapayun Mas Putra nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem konyuk panjenengan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rayi kaunyuk kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan budak teh kali nanti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon puluh dampa Gusti kersani malam tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu paman purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nanti eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anak king beja tidu menang dipersaya yen telakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Adipati Karna eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamur teh di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek
Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katangtosanana teu oleh jadi hileud kana hate kaula paman. Boleh jadi bayangan wae mah. Tak kuasa kitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman lanalah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teh damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi pilih aya mamala ka nagara aya mah kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu jara sabda anu parantos masihkeun kasangeman tohpati jiwa raga demi kasalamatan Astina mangga ayeuna mah gerapan teh sae ku anak Prabu pilih teu perjanten dibala cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di negara Wirata Tuh geuning. ceng kumaha Nuju ngaraca. Sang Nalendra nuju lara tunggara Mohon laras. Enggak kasangeman kayaknya. Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rayi bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada Tuh geuning. paripaosna dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman Sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina Paduka nyaan tanggung jawabna percaya Gagal eta mangistrenan teh kula. cing persanten Paduka cing persanten Ujung-ujung jalami atuh. regreg pageuh ulah bari ungut kalinuan ulah bedeg gedakangina sapanjang kaula di persanten sapanjang kaula aya di negara Astina bakal aman tidak gangguan wah Ujung-ujung jalami uka-uka datang dari bujeng hingga jama manusia nu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula pilih aya nu ngaganggu maka bilih aya ieu mah bilih aya leres. gentayangan Bisa siap. pan ieu anu kasebat pemburu hantu ing persanten Di barangan bertanggung jawab. bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula Burukan. cing persanten tobat nuhun atuh Kang Rayi lir pendra Iya nggih. barang nuju raos impawat sana sapratanipun Raden Bima Iya nggih. Bima angkat ti negara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badan heula sareng para saderekna Leres. lumampah ngagidig ngajugjug negara Astina sorak kena halat ada dayo Bagia Bima paman ngagos tenang Gila. Berapa urang weh gening Bima Bagia Bima Gedeun pisan. As. Ha. 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 Ha.
kena kapayu. Ditonyok mah. Si Dora kadung tuh cia. Kakek si laki gitu mah. Jadi cakar. Jeung saha Bima? Aing sorangan. Kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah. Lumayan dipake latihan we. Dipakai olahraga we, Bang. Dipake latihan naon? Latihan keur maehan sia. Wah. Dora kadung tuh cia. Sebagai Asa calanga pe ngomong teh sia kurajat. Eladal paman tenang. Antep rong bebekeun carehamna baik. jika nu hareup. Emangna gampang samaihan jelema. Make jeung rek ngabebekeun careham, tu bilik bebekeun bagus ya. Waduh. Mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan laku sok make aturan hayang ati sagala rejeng ugeran Geus marang sim kuring ngangit Pak Haji Dogleng Coba. kepaksa ku pajamanan jaman tagiwur karenghing Zaman Pak Haji zaman Rahman aya. tagiwur wajib ngajak para kanca taratna nagarana nyumponan pilihan umum sangkan sami salam salajengna kumaha atuh Neng Neni Soloyo. Umatullah kumawani Pak Haji Rahmat omat ka Bapak Haji rek Rahmat ngaganggu Ibu aja, Pancasila buahna teu matak hade ngaruntakeun ka nagara gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung dulur nu moal aya angeusna obat Baju maskul aya. di salajengna kumaha atuh Neng Neni raya tuntut keadilan jalma-jalma nu barisan ngabarentuk undang-undang kumaha teh yatin nuluyu jeung kanyataan nu suruh di negeri hukum ibu denta Allah kumaha keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda aing wakilna Cepdias. terah perjuangan anu cager balager serta jalujur urang pasewakan maklum wang nu katukang seueur anu nyiliwuri Pancasila nu utama Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nining geus jadi dasar negara anu geus jadi budaya tekad budi jeung dayana Bah ayo cacan lebih. lahir ti luluhur urang ajangan papada urang Pak Haji Anun Ibu Hajah Epon bela anu lakapalang Pancasila dangiangan
kanyataan Pak Haji Rahmat resa etik nono gencang hirup liwat gurat kalang ruksak nage teu kapalang Darman tedangyangan bongan hirup kalelihan asep dampak yang atin dahan terajeng ukuran sok asa bener sorangan dihimpin nasti kersah yang widi wis kena dihimpin nasti kersah yang widi itu kersaning maha kawasa kaburu kuasih ieu Bima luntati wirata nyalira kaya astina nirahangan dika Bima bagea Bima nuhun ieu Bima teh ieu Lores atuh Jampung Agung ini pantes awakna sanegul kieu tenan atuh pembagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon duh paman tenang ulah gemper ulah gila komak tenang anak king ngagos ulah harima coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna naon Bima nyaritakeun naon eling teu tenang 13 tahun anu geus kaliwat janji naon dina perjanjian teh kumaha harita janji naon duh nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun bener ya malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi aing sadudulur nyamur teu kapangi janji anjeun bakal dipasrahkeun di nagara Amarta coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui ulah kasep ulah omat ulah menang digos tong dibikeun Bima anda apa denge ku anjeun ieu jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu leuwih hade ansur-ansuran kaula wis garam-garam oge da geus ompong ayeuna lamun mau mah geus siungan Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan
dek menta bantuan kasaha dek koalisi jeung sahangan ukur galatak kulutuk limaan dari tabatur teh kudu diburuhan atuh kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anaki moal bisa dipasrahkeun negara Marta janji mah baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok coba aya raja mabuk wong edan pantas coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di negara menta supaya aing jogo jeung sisiudana turun musajen ulah pipilueun urang kopi kalan pati jeung aing samodarna jeung aing bener lah paman Ki Senopati iya punten Sri Paduka cik rai tulungan tenang pembunuh bayaran nih bela ilmu bayaran ya hei sahaja anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun nagara Astina aya bancang pakewuh naon bae mau ngamuk ke Jakarta deh bagianana ta ieu banteng Astina dina waktu ayeuna Edon siap nyelak nyelak saya mau ngamuk ke Jakarta deh saya anak nonyoknya enggak ya bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patu tunggalan jeung aing bukan penyakit ramo di luar siap kurang ajar ayo sana pas pindah ayo masuk ya oke tenang para Kurawa pada disiapkeun Citraksa Dumaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Luk Citra Somat Citra Yuda Boma Wikata Jaya Wikata inggih gua ya si Bima Kepeng Wakol Buaya Mang gula tanah ludang antari raman salam tinggalah kaawang sabda marah sabda mati jama marah pandangan rawan Raden Bima ya inggih nyanak gada di Karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada ayo wah lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil jeung bener ayo ayo maju dan berlit ayo jangari ningalakan kurang ajar syah geus eueuh sihungan aya mah gede hulu oge kurang ajar wah Raja Amarta geus eueuh naon-naon geus eueuh simaan ayo edan syah woi iyo woi ayo mangkasa ajak batur kan suana dong diajak ya woi tuh ayo anak orang megahkan lawan lawan nih yang guyur aja ya ge mah
rada moasieun aing mah. Wah, jelema mah Eueuh turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Sok kurang ajar. Oba turunan. Oba desen ku gada. Sorry ai lieur. Aduh. Ayo kepok. Hei, galandangan, jor-jor ka negara Astina sia kurajar. Raja kaboga. Eueuh kagablek ayeuna mah deuleu. Bangsat. Tanang udang antara dua di medan perang. Maju siap. Ayo maukah Bener-bener sia jadi jago Astina dek belaan anu salah. Seikieu jeung aing. Bener? Iya, maju. jangan lari mengajak. Lari ngalahkan. Laden, iya. Waris. Hebat euy. Hebat euy. Rada cukup ya pangarti nama. Ayo. Wallah. Hui. Percaya igelut mah. Percaya. Ari usik Percaya. mah. Ai soal usik mah. Usikku dan bekannya Heeh. Sok sia. 12 tahun dia itu diajarnya ku. Woi. Ayangnya. Percaya. Saya ini ku babaturan mo. Ai nyiku mah. Woi. Alah, Top. cek Aden. Edan sia. Ayo. Woi. Ayo. Sok deh ku mah. Woi. Woi. Musik sia. Mana ning tangan kanan Astina piye? Kasumut mah herder Astina. Mana herder nanti gitu nya. Astina aduh. Bim. Tinggal mah. Hebat. Mere ongkos lebih. Memang hebat Bim maneh oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan Senopati Inggalaga Jara Sabda. Bima. Pemain belian di ieu mah. Tega. Pati tega. Penasti kersayang tomampara. Ya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina Jara Sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua. Ngegubrak nih. Kawas Oh. kawas satu tutung. Hidup Jara Sabda. Hidup Jara Sabda hidup. Jara Sabda hidup. Hidup Jara Sabda hidup. Jara Sabda hidup.
Anak Prabu pementingali tadorifikasian teh tutung tutung wayahna para Kurawa meuli semen neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok gusur gusur bangga Sokusur, gantungkeun. Silakan tingali ku rakyat astina. yang digusur dipanggul jelema kieu mah tingalikeun Citra Yuda tingalikeun Kade bisa kena Panggul atuh. Nah, Citra Yuda mah pedas. Yung. Baru lagi manggu. So, tingalikeun hampang kieu mana ketik wah baru lagi manggul outlet. tengah bodor atuh keur dinas sugana anu seuri So, kusur mah pedas. persanten percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui kumaha opatan deui Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa Mereng saya. tambah deui saha Gatotkaca Abimanyu eta we beunang eta we geus moal aya penyakit Moal aya panyakiteun deui moal. di mana ini nyaeta di negara Wirata sae mangga bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan moal mawa nu barareye kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu uras genggerong tah kaula boga balad boga pasukan nya upami kitu mah mangga dek nyampurane barat balad siluman di jalan mangga nuhun dek ngonang uka-uka mangga bade uka-uka bade aki-aki bade naon-naon oge mangga wilujeng saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe genep si Gatotkaca si Abimanyu genep 7 saha Kresna 8 saha Semar salapannya 8 saha Cepot 10 kasih Dawala Pameng si Gareng ya teu naon Haji Doglet we urang Jatiwangi tewak paehan entong di paehan tama naon penta kenteng urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa sampurasun Lakuin jami utama boga patokan Darurat
kalungan kelompok luas Pareneng tipe malam tepat sore hirup sepi ora jalanan usahe ayo ramati sarae kembang ulama Ayo wala di wala tam-tama. hege Pula. Lain-lain daun awi lain-lain baga diri Gumar di pawangan kadangan jadi pantrangan nya gerak-gerak neng dede ulanyan kawanan sabat widi pangeran tidak sini udah bintu Pungguk maluhungan putih agem aja mautami pinasti sama dirimu ayah mengisi putih hai kopi turun kita kopi nah tuh Kak Era sepanjang urang kumlahar ulah kembar nyai Paji Mas Gun si Bandung ayah ilmu tungtut dunya siang nu goreng perlu disilang aku beli kentang arda bidagang kadu baku buat si muat kabatur kalakuan mutejut Arya cekak wanita can kulam salah jenah samemeng upat mitutur apek riksa diri sakujung pek riksa di riksa kujung Saking prawing wang ya Irina sekarep inuji sekarep inuji
Gerak-gerak neng dede Bulanyan kawanan sabat Widi pangeran Ida sini dong Ugadin Pungguk kaluhungan putih Agem aja dirimu ayah mengisi budi hai kopi tunggu kita kopi nah tunggu Kak Era sepanjang orang kumlar ulah kembali Paji Mas Gun si Badung ayah ilmu tungtutunya siang nu goreng perlu disilang aku beli kentang arda bidagang kadu buat si muat kabatur kalakuan mutejut Arya cekang wanita dan pulang samemeng upat mitutur apek riksa diri sakuju pek riksa di riksa kuju saking prawing wangi Irina sekarpin uji lumut nyebar kastori banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna Bima oge dugi katutung malah jadi arsa di jeuna papaes di alun-alun Astina kitu kaayaanna
eta Katsarios I Arjuna nampi Pancenti Yudhistira. Dah, ieu ge. Di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot kan dawalah abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pikamelangeun ujang Allah nakaman mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula hirup teh ulah getas harupateun ari budaya urang mah dak kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya kan terlalu ulang ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang segala rupi ge kedah musyawarah pun urang eling wiwitan tang tumoka mali Allah pakai anak punya Allah itu engal ulang disauran uang aku lampang utama yatim saya budi kandang sama ngalaga mudah-mudahan tuang raka salamet di astinana mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon ya ngimpi Juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh nah sumur teh akhirnya ka taliti mate ku dua leungeun 55 550 bisa jadi euy sabaraha mudah-mudahan biji 2 hiji aduh teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak dikerok sararangke teh awak pasti atuh kanginan wae puguh da aing teh pamidangan teh karena geuring teh kabida-bida tinggi ieu nu kasidat sangkel maleungeun belah kene ieu aduh tobat eta kalanjut eta kana mastaka jaru awas kana golodog ge ieu teh heureui kieu teh geus tiba heula aing teh tapi sugane payu kene eta ku bisa ngejatkeunana intip mun urang mah intip lalempeng heula tarik cilaka ku pamola sorangan gitu
Nah, coba simut kana hulu teh ja. Untung disebut simut. Mun apaleun ngeunakang mungkin jebron. Coba sih teman. Ai. Naon dia? Ai. Naon sia teh teh? Puas. Eta cara Eta carekeun wae. Nepi ka teh daek ngajedog sia. Masak naon lamun ngajar dog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan amek aing? Bah! Ngerakeun ka kolota. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok ngomong. Kabina-bina teuing sia teh? Beli makan wae. Aing teh geus sarat di baheula teh dulu. Ngeseka. Hei, lu. Mopes kayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Saha? Henteu. Kita menang kudu polototan. Oh, nasi eta wah pamawana teh. Kapangi ada bawa. Ieu deui sia. Sarwana. Bener. Karek geerek abdi mah. Wah, sauluan. Wah, gitu. Masalah. Siga teh geus ngalieu. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Burukan bisa leret. Ingkak. Arah tinggi sekali. Abeh tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Siakan wae sok heureuy. Kasopono kasopanan. Sono monok sono anyar. Kenapa tepanikan? Uma papayungan nana. Ulah tak hujan.
pikiran dina leuwih pikiran asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. rene berem rene hideung bagi habal bagi minum cipelang cipangayaman Ai direret juga nu. rek mulang ka memelangan painain daun-daun awi lain-lain bangga diri kasopono kaso panjang najan sono najan hemat Sugar tecekin najang. Aduh. Nepi ka sarwana kitu. Alah. Ka bawah teh. Hiburan ya tuh. eling ka Purwadumati Purwani urang jadi dan bangsa nu merdeka perjuangan sajati Ya. Naon moal kaul? Kepret siapa ya? salaku warga negara urang teh tong pakia-kia najan suku bangsa beda tapi tetep Indonesia agama-agaman kuring estu musti kaning amal kumaha asep nalen lamun nyata kapigawe ilmu Gusti rasa nyata pakumet me anu teu ngabeda-beda dengakeun ka urang Cipadarangkung gitu nyah naka kabeh makhluk sorangan padanya salajengna kumaha teman teteh di sorangan silah pasrah Pak Usman ka Gusti nu welas asih Gusti kuring ngan anjeunna nu asih ka diri kuring eta naonana kuring anjeun kumaha sami-sami nu bedangan ungkul kurung eusina kapan sarua di sorangan ku sorangan estu lain Kang Ubro estu lain beda deui med tong tutep kudu tatanya sababnya ho sartanya si palurah serang mekar ayana karasa bukti
Semar iya nun Astra jingga dawala abdi loba pisan pamola hirup teh beki kolot teh kalah beki maceu udah kayak lekin budak ngora dulu lain ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh beki lungu beki turutanan budak ngora ieu makalah Lunggu somea teh mongkeun kakolotan teh lain boboloneun cing kumaha di deweknya euy dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek boro batur sorangan ti lieu dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu gara pikir geus lain aduh dewek teh sok mikir aduh ampun dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera nu di Kalimantan nu di Sulawesi anu di Irian Manado nepungan ku perantawisan TPI TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya amin amin di udara gitu sugane atuh Bapak Getuk kahibur wilujeng midanget kaken ya aya di Tegal di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda amin nu aya di Aceh akang urang Jawa mah da geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya urang Cipinang ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng geuning eta kitu nu dadahane teu salamet bae iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan ulah kaget satria unggawa saha anu ti mana unggawa jak gede ge euy wah ngaran kaula Jara Sabda sajana Jara manya tasangkilang deukeut teu kadenge udah kadenge ku Jara Sabda atuh nah tuh nanyakeun ieu bisi anu can ngadengeun Jara Sabda ya di mana kaula di negara Astina ya salaku naon di Astina kaula salaku senopati geus diistrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina upami negara Astina aya bancang pakewu kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana waduh jelema anyar euy wah jelema boga atawa jelema sewaan sajen ngaran kaula ya Arjuna sa Arjuna naon eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepres ya koing malah Kang ganggu kadiwatan batur ditakis ku abdi aya teh nu gelo naon kawas nu teu jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna adi Bima laras aya tak ieu pawongan kaula ngaranna Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teh
aneh nyoy. Mung tos rada gede kosid. Ari ieu saya abdi Primus. Saha? Primus. Primus sakereut. Ari itu di tukang. Abdi. Iya. Sophia Lacuba. Waduh, kata Sophia Lacuba nepi ka. Nepi ka orang ngonjol gitu. Sophia Lacuba. Goh. Punten cabok sia we. Punten. Arjuna ngaran. Salah. Upami laras salira ti astina kaula teh bade naroskeun. Naon? Nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima. Lanceuk anjeun anu ngaran Bima. Sampun masing pati nebak kaning perlaya. Kuleungeun kaula. Hah? Ayeuna geus jadi arca, ngarti? Urang ngajar penggawa. Ieu nu diarah wae. Bener anjeun. Geus mateni Kakang Bima teu salah. Sok sing harepan Arjuna. Loh, cilaka ribut yeuy. Urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tidu lega coba maju sia untung erek budak gitu. Kurang ajar. Ayo dawala. Silakan dewe ya. Laras wah. Geus rupa-rupa kajadian ayana. Sumohon. Ayo bantu lawan. Hebat Arjuna. Coba maju. Udang sia. Waduh. Kemana biu? Kegagalan tangan itu bisa mah. Sahaja. Montong kabogohan. Kemana biu? Kurang ajar. Saan itu atuh kaing. Jempe tangguh beja. Siap. Culi. Lain buah garelo jelema teh nya. Teuing atuh. Toba. Hei, wala dia balat. Ulah. Tanang ludang antara malaman. Hey.
ke hati dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Hey Arjuna, I hear you. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul, Bima ta eta. Sekarang giliran dari kamu. Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak tidakkah itu? Coba hayang nyaho kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar sia. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo sia. Oh. Ayo geus dialungkeun pasti modarnya. Pasti. Gerak-gerak mau teremek. Benar, bubuk. Juragan Pangaulan dialungkeun Bapak. Pilarian. Udah, lu. Pilarian. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Moal baka bisa mutuskeun jiwa raganira ke Jawa Pusat. Wah, eta. Awas ya. Alah, di mana piragrageunana? Pilarian kadinya atuh kakali angke. Alah, cos. Mun urang malurat leret ai lempang teh. Agan. Untung Allah, Gusti. Nuhun gan salamet. Bagja teuing. Nuhun atuh salamet meuh kan. Waduh, Yoyo Satria. Gara-gara di mana teh? Gara-gara mana cerita ka jeruk? Maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh nae ka luhur bade nembak ti luhur pek ti bebeut. Dibelaan ka bebeutkeun maneh hayang jiga. Nya. Gening mawa nu kitu sumuhun lah. Halus. Ieu teh tiasa diangge tarompet. Bisa oge pake. Tiasa diangge pangese terbab. Maaf, kabula ka bale teh mah. Cing ngadengekeun tarompetna geura. Bisa kabula ka bale teh yo. Lagu naon kan? Soke kumaha maneh. Aduh, bisa Genaheun cepot. Nuhun. Turun ke jor. Ya kan, saya tong dituluykeun Kang. alus pisan ngan ulah dituluy. Pergi.
bilih ka ituna Matak seulangan. matak seulangan ngarbab tiasa Aduh, cek pecakan. bener gara dangukeun bagas Pecakan, surupkeun heula. surupkeun kopinya ya Awatna bisi kenor. lagu naon agan lagu naon atuh kumaha maneh genul kreasi lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul jadi pinter agan begitu mah Ada gunungan apa? ulah kayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang dah si cepot si cepot ngacai celing healing jadi lah cicing atuh gara ranggu we ka aing teh Bagikeun rokok we gitu. aing teh hirup teh loba gagal bari ganggu ku sia teh Moal ayeuna mah pake. cing Doakeun ayeuna mah. cicing tong cara rek cok Ayeuna mah. alah Tong diganggu we sok gararaga. alah tong digararang gue sok gararaga geuning ah emak we Sapira sia udang Tapi ka pondok umur. teu sapiki teu sapira Sapira. waduh hebat gitu teh makannya euy teh makan dewek hebatnya Percaya kakak. baru kada la ilaha guys now tembakan abdi hebat tingali panahna nusaha nu abdi nya tingali heula
panu maneh mah jabring. Beda, panakan jeung Datos dikurun. dulu kan malucir. Cabut coba lamun bener-bener nu maneh. Oh. Tuh, mah bisa pada lulungan maleueur. Da lucir lulungan mah. Oh. Jangan ada kemet. Oh, dieu. Ai langan. Panah langan. Salawak. Salawak ya. Halo. Ya panah nanya nu gablegna kageuleun geus ya. Nada marah, nada mati. Dulu itu batu-batu air halang. Olah. Olah. Baraya saya sapat. Paragat nyawanya. Alah. Kagak ada nyawaan. Walah. Parah. Ah. Ngalayang nyawana ke awang-awang. Kasawarga apa ka neraka? Saya kagak apa gagal baraya. Alah. Oh, wah. Ayang ke bawah ke Jakarta. Nyawanya ayang ke bawah ke Jakarta. Allah. Ayang ke bawah ke Sarawak. Ulu. Dulur tumpur. Gugur. Pupus gugur. Uluh muruk kusunu. Bubur. Subuh bukul sum. Tuturubun murusuku gunung cupu. Kurunyung guyur. Ngubur dulur. Uluh. Pupus. Dulur pupus, Pak. Alah. Mahapot. Sadayana gempar sieun. Kumaha bieu naon cenah supupu naon. Eta nu nyaritana hungkul ulu cucu murkusunu. Abang buta rupa-rupa. Untung mah bulu tuh kalebak. Yap. Luar biasa. Lain-lain daun-daun di antaperen kita barang. Lain-lain bagda diri, bagda dengan di bakaran.
palintangan babalean pangaluna sanajan di kanturara kasayan muamukna Pasitikin panyata pilari ridho pangeran sangkana pinangi kabagyan kamulian kawaluyan kamulian kawaluyan ngajar ke jiwa wakil aduh jiwa sadayana Gusti jadi para rae bukan Gusti aduh udah kumaha aduh abdi diuk Sili omean jeung batur nu salah bere pitutur pinangki waspada ngatur di palar hanteu kabur Ukiran kedah dicangking Pak Haji Sidi neng cucu tong repak anu naonana ibu hajah paningkah asep nu dirak ning ngeperang paningkah kedah disari batu jajan malah di aping dijaring malah di aping dijaring abah rona mun hirup neng epi sewa-sewangan sirna pina sabetang tujuan ukur sawangan tujuan ukur sawangan pinang kumah makarang dapat disusul ada di dapuguh jauh gunungan di tiang salah dengar neng cucu ngajan hati mika sono dapugu awis patepang yang atin awis patepang rek balaka cein warsina teu kawasa geuningan ukur tina dareng hap dadang cimata Pak Haji Amdun ukur saksina cimata ukur saksina salira geuning sulaya salira geuning sulaya punjana jadi kakawinan puyuh baiklah nah ini kan bahae batu syumuhun bulan Gusti aduh ampun dulu abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna aduh caya nu mislek
hebat lempeng pisan karena tikoro dulu abdi aduh dina waktu ayeuna para malum kasuruh ningali di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayan badan dalaga guru badan tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagalur pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna jisim abdi sadayana dina waktu ayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok bener sia atuh ku kituna sadaya daya lain mendewa komapeun ajar Arjuna maju sia Dek pipiluan sia ya nya itu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi mun lemah meh dunungan teh meureun dewek heula tanggung jawab segala rupanya lain seuri woi udah sia iya modar sia lu dawala tulung modar sia tulung kok sia ayang nyahowe aing geuleuh maju berari tolong Nepuni Raden Gatot Kaca mulih ti Pringgandani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak ayu lawan kularirang perjuang aya naon satu mati sama marah pada layu lawan Alah, rag-rag ini nyangsang ni tangga sukun. totogeun Raden Alah, aya Bang Bara. tobatkeun Ya ditulungannya nyebut Bang Bara sia. Dah. kasih datang ka dunungan Tolong. Gusti geuningan juragan anu malah. Aya kejadian naon maneh? Heh? La ilaha illallah. Mana wite? Duh. Nuhun agadah. Coba si horeng geuningan dasar guru pajak umur mun abdi. di mana we gini Nuhun agad. Kejadian naon? Kan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Sa Tuang Rama Juragan Bima susul ke tuang paman bagusan tuang Kangjeng Rama ka Astina nyalira Tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku Tuang Rama paman disusul deh ku abdi Tuang Pawongan disusul deh ku abdi Tacan Neda kayak bareng bot barang jalan kota barang kayak di warteg kayak gitu. Nah atuh di jalan agan iya penak sareng urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda samohon beureum beungeutna teh wah borom rata-rata dan beureum beungeut mah gede amak gede amak jeung goreng patut jahat deui ongko calonos ongko gemul ongko tuh kalapa biji itu cungap
Henteu teu beukeun kalapa mah Kang. Jeung anu beureum beungeut mah rata-rata. Naon? Ceulina ngucur. Susut. Susut. Tapi da si susut teh anger bau. Demo cek aing di tadi oge. Kitu kulan sarang balad-baladna untung seep balad mah di tema runungan ayeuna nasib dunungan itu sarang tuang rama teh maot. Saha? Tuang rama. Di astina tak ku eta jelema. Di mana ini jelemana? Paling itu. Paling itu. Sabar. Dewek mah pangsabarna hirup. Kumaha teh cicingeh kalau jadi adi. Lamun kitu carana init. Eta mun urang mah batur dunungan geus init, mun urang mah init buru-buru. Nah, cari silai. Kabina-bina teuing. Alah, goblok. Kabina. Kumamun silakan. Kumamun akan buaya gedeg. Muara. Akang kayaknya. Paman, sembah kapihatur. Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka nuhun kasep. Sadaya-daya saurna Kangjeng Rama ka Astina. Ka Astina tapi di Astina teh sampun masing pati tobat. Menang bejati saha Gatot Kaca ti asta jingga wala. Si cepot dawala salamet nuhun kasep. Tewak itu jurigna permios. Untung wah, lurat retila teh. Aduh, ninggara rayu dunungan tuh. Aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep. Mun eueuh anjeun Mang Cilaka. Moal teu remek atuh. Bisa sampai ke nu paledog bae. Kabina-bina teuing. Jangan marah. Naon ieu teh nyiksa kuring? Sia ge sarua pawonganana kurajar. Pogo-pogo. Mun teu boga dosa. Utang pati perpati hutang. Ya aki-aki mun urang melawan. Lawan mun urang mah. Urang. Uluh, agan. Nuhun, agan nuhun. Sawangsuna mah. Lawan. Tetiasa gelut, diajar. Wah, eta Urang. Pindah dah. awak ke lurat leret. Nuhun agan. Aduh, eta wakil lurat. Upami teu aya agan. Lapur wate. Aduh, Dan kajenteng kolot. Neraka, kita saluran. Iya nun. Ai ditenggelan teh lawan Semar Banar Nangka. Kolot, teh. Tetiasa gelut. Diajar Semar. Dawa anu bisa ti jero beuteung. Sabab naon? Bu. Di dunia ieu teh Mabuk. kadenge teu. Kadenge teraskeun Sep. Mabuk. Tah kitu Kakang Semar.
Nakera wa jangan begitu. Pika-pika geuleuheun gitu. Kakolot geus wadi. Ampun. Tujuan teu begang wa pemikiran budak itu. Gan. Moal kiat agan. Moal tinggal. Moal kiat urang. Wah. Hebat wah. Kudu kumaha? Sawios ku uwa we urang lawan. Tuman. Ari kaula. Agan masanak ke tuang rama kastina engah. Urang lanongan di dieu. Teu acan dugi ka waktosna. Naon, Ba? Tuang rama ngamasing pati sabab ieu kajahatan kabiadaban moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamasing pati teras teu ditulungan dina hartos ieu bakal buntu laku. Wah, engah sanak kastina sandajan tos jadi layon. Amit gua, nuhun, amit. Kabina-bina teuing sia. Lompat ka mana? Jeung aing sia. Pak, ulah Pak. Wani itu bapak mau. Ulah Pak. Ulah nekat bisa pondok umur ah. Ulah nekat pondok umur. Na teteh. Cicing-jang. Ulah. Haling jang. Gede ku abdi. Ulah. Kakang Semar. Kulan. Ulah Kang. Sawios agan. Bapak Madoyo. Sawios. Rang siang. Lamun kitu carana badrana ya. Sok urang patutunggalan jeung kaula. Bener tega. Ya? Tega deuleu. Pati tega. Saha silih ngaran teh sabenerna? Jara Sabda. Iya, sok. Bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki deuleu. Asaku kabina-bina teuing sia. Ya, dengeh ku sia. Saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleu ku lakuna. Sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleu ku ahlakna. Beres. Ha? Cikan sok kurang ajar. Hayangnya we aing mah deuleu. Geus kolot ieu. Tutur kene aing Aya eta. Nah, tengah lawan. Daca nyeri. Dewek mah nyeri-nyeri teuing tah. Geus. Sabab sagala rupa ge kudu liwat nista maja utama. Benar, wah ada kitu we. Iya. Karek nista. Balik lah. Can ngaliwatan maja. Terus ka talaga. Aya ku beres ai kolot lah. Aduh cepot. Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan tengah lawan. Kalah cicing we. Emple we. Ngabodor panginten gan. Oh jadi kaula kudu seuri. Tapi sakana hanya ho. Nah eta kalakuan Semar. Nepi ka kitu-kitu. Aduh ampun. Ilmu naon teh pake ngabanting teh. Ya meuni daya karaosna. Ajian kaula eta nu disebut kilat bajra. Oh, Kilat bajra. Ya. Sok. Lawan aku sepi angin. Dul pamilis. Oh, kudul. Ajian naon? Dul pamilis. Oh juga teh dul sumang. Beres. Montok ka mana karep sia? Wah mah eta. Serius ya aing. Urang make teungeut ti kajauhan. Sok.
Kilat Bajra. Udang wa. Udang. Dul pamilis. Kilat Bajra. Dul pamilis. Wah. Ayak itu. Ayak itu. Bapak kita hidup Babe. Dengan tika deket. Hidup Babe. Wah be, hidup. Ayak itu Bapak urang. Ayah kalewitan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun, yang benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian Dul Sumang. Dul pamilih, ayo Silaing Kilat Bajra. Silaing kadewek teh. Siat Kilat Bajra. Tah saya Curalit. Kemal deui ku Haji Abdullah. Dewek ka Silaing Dul pamilih. Tah Silaing macing leuwih ti kitu. Gegerapa kanana. Ayeuna. Heuda kudu puguh masalahna atuh. Masalahna mah Silaing kadupak ngambek. Pak we atawa kadajak inum suku. Kuring kadupak diambek itu cing jiga teh abe batur sarieun naon teh duduk pak euy cing sopan Silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh Jangan nu ngajakeun. naon teh Jangan gara-gara. naon teh kadupak heeh atuh pira kadupak sakitu hampura we tuh euy nya aya hampura mah teu naon atuh moal cios panginten oh kudu dituluskeun la ilaha illallah teu bisa dibawa acting sia mah palingan sutradara ngambek sia Bisa dibawa jadi mana? supaya pasnya we kumaha carana heuh anu bieu we tuluykeun heuh moal aing mah ngahampura ulah kitu jelema bejang ulah kitu jang sieun teh geus gede teu ngeunah aing wani sia gelut jeung aing oh jadi sieun teh ngajak gelut Kalah, lain antepeun tuh. lain antepeun atuh gede atuh ka wani teh tah aing boga ajian kulat lain kulat Kilat Bajra. Nah musuhnya hon kan ajian kuring. Oh bade ngage ajian naon aji teh Kilat Bajra. Sok saya Dul pamilih Kilat Bajra ya. Dah Silaing mah leuwih ti kitu. Leuwih sebab yo. Kilat Bajra. Sakali ewang. Kilat Bajra. Sakali ewang yi. Kilat Bajra. Dul pamilih. Dul pamilih. Nah, Kuring tengah goler. La ilaha illallah. benar cerita malamat. Balikan deh atuh Kaburu beak pakaian hiji mah. Pakai lalendungan. Yi. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pamilih. Kangjeng Rama. Ampun, pot. Gatot Kaca paman tinggali Kangjeng Rama. Wah, ya Aduh, Kakang Bima. Teu sangka atuh tah ieu mamalana teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca. Sadaya-daya, ampun paman. Sepot. Da. Sing calukan Bapak maneh pot tulungan heula ieu. Kaula percaya ka Bapak maneh. Daulat buru-buru Bapak maneh akan
perakitan kuda papasangan. Iya inggih. Sarua pada saktina. Sok aya leuwihna Jang. Hebat badrana ya. Woi. Oh, piakeun. Rasakeun ieu ajian Saptarnyusya. Duh, Coba pena stiker sayang tumampara. iya inggih. Ieu cara sabda dijamak leungit tanpa hilang tanpa karena cangelek jadi lurah togok tejo mantri. Kurang ajar. Murukan teh mo torojo teh urang besan mo. Tukang leletak teh ieu geuning. Udang sia. Sugan teh lain urang ngomong. Ampun Kakang Semar, ampun. Asa kabina-bina teuing sia teh. Naon sabab? Cisim abdi teh saleresna mah hoyong ngejat ti nagara Astina. Hah? Hoyong ngejat ti nagara Astina jadi carana teh hese. Jadi carana teh kieu cisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar. Laporan naon? Yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina, negara Amarta, moal yo. Jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda. Perang heula tentu. Kaiji loba ting jelema di Astina teh. Kaduana, waduh perang beraya yo. Sakedik demi sakedik pangurangan jelema. Gitu munggu Allah. Sabab kaiji manusia di dunia teh dua alternatif kan. Hiji tukang pelestari dunia, dua nyata perusak dunia. Eta mo. Pakenyang-kenyang. Leuwih ti makhluk amfibi. Matak makhluk amfibi diharamkeun oge. Hirup di darat jeung di cai. Ai jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi segala dikuroyo jeung manusia rakus iya jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalalupur yo. Jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo. Untuk bisa tetap kedah bisa dicegah deui. untuk bisa dicegah deui yo. Geura siap-siap Pandawa. Bakal terjadi numawi dina resan dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah tuing gitu yo. Lamun dek milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Bising kena kumaha ya bisi melengkung bekas nyalaan cing asak-asak ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya ngejo bisi keduung jegana gitu yo. Tangke bakal biji satria pininggit Etan bakal ngamankeun budak angon ieu negara mau bisa rengse upama tanpa ku budak angon ngancikna di bibirit leuwih urang kampung Bau Lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna pantona batu satangtung dihatupan ku Hanulum ditihangan ku Hanjuang eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa. Itu Kakang Semar. Jelema teh samping kadut celana kadut. Tak itu mata ulah gerde kadut. Bu. Silakan. Kulit waru angan daru sinegul waras tu mani jati-jati tu bakaring waras ulia ber numawi agan kade atuh agan ulah getah sarupa teu nu bet nuhun Kang salamet amat salamet aing
salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan kresna wayahna kudu jadi duta tiwirat gitu ya laras wah dageus jadi kejadian dunya atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana Wah bisa dipungkir wah nya cuk laras urang mah lintang ti kedah lahaula we sumohon dayana upayana urang teu ngaboga-boga sumohon nya cuk Laras, usik wah. malik angin Gusti nu kagunganana taeta iwati urang mah hiji-hiji na tugas di dunia teh nya tapikeun ngabdi Ngabdi, moal we. pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah keur ibadah wah nya cuk ulah lepas tina pengabdian ai ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat nya cuk amin wah amin amin rupina kitu pemirsa sadayana ti rombongan Giri Harja 3 tangtos seueur lepatna batan leresna mohon Agung cukup lumur jemar hapuntenna anu kateda ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik Sibaran Sari tutup lawang sigotaka